Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kumaha damang? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahnya dina dinten ieu urang masih di paparinan kesehatan. Nah, keur ngamimitian di lawungan di kelas mangga KKM pingpin kanggo ngadua nya sangkan di lawungan aya dina kalancaran tur mawa manfaat pikeun urang sadayana. Mangga KM. Mohon saya gak saat acan ngawitan diajar hayu urang ngadua sasarangan dina jero hatena sewang-sewangan berdoa di kawitan atas Bapak. Mohon hatur nuhun. Alhamdulillahnya urang parantos ngadua. Mung satayana di dieu Bapak bade ngabsen heula. Sadayana haladir? Hadir, Pak. Alhamdulillahnya, alhamdulillah pami hadir sadayana mah berarti kelas ieu rempeg keneh nya. Alhamdulillah panginten dina dinten ieu tepang deui sareng Bapak dina pangajaran bahasa Sunda. Nah, Bapak bade naros heula ka hidap sate acan urang neraskeun kana kagetan salajengna. Manawi aya nu emut keneh teu minggon kamari urang diajar naonnya? Hilap Bapak, diajar naon? Diajar naonnya? Sok. Kawi sanes Pak. Leres. Minggon kamari teh urang diajar ngeunaan kawih nya. Aya nu emut teu? Kawih teh naon? Aya nu emut keneh? Leres nya kawih teh nyaeta lalaguan nya, lalaguan. Didinya kapung dina minggon kamari kan urang ngabahas perkawis kawih. Aya nu emut keneh teu jenis-jenis kawih teh naon wae tah? Aya kawih naon wae? Kawih perjuangan, Leres, kawih perjuangan, silih asih, kawih buhut, kawih kaulinan, tah, leres, Agung. Mohon. Ras kawih naon deui? Sisindiran, leres, aya kawih sisindiran. Nah, dina kawih sisindiran didinya aya nu terang teu contohna anu lebet karena kawih sisindiran teh naon? Eka kamari teh nyanyi Eka teh. Eka kamari nyanyi Bubui Bulan. Keneh teu? Eka kalebet kawih sisindiran. Pak. Bubui Bulan. Kumaha sih Pak? Hilap deui. Eka mah. Abi ngantosan. Bubui bulan sangrai bentang gitu sanes Pak. Leres gitu. Panon poe di sasate. ajengkeun Eka meuni halimpu meuni raoskeun. Nya raoskeun. Unggal bulan abdi teang unggal poe oge hade kitunya Pak. Leres gitu. Urang teraskeun nya. Tadi dugikeun ka teks lagu Bubui Bulannya, kawih Bubui Bulan. Mohon Pak. Jantan di dieu teh kawih sisindiran nya. Jadi lagu Bubui Bulan teh lebet kana sisindiran nya. Contohna sapertos kieu. Tadi parantos dihaleuangkeun ku Eka. Mung sate acan langkung jauh orang ngabahas ngenaan sisindiran pangintennya di dia Bapak bade ngajelaskeun heula perkawis kompetensi nu kedah dihontal dina ieu lawungan nya sareng tujuan pangajaran anak.
Nah, di dia aya kompetensi dasar ya, kompetensi dasar aya memahami dan mengidentifikasi bentuk, struktur teks, aspek kebahasaan dan fungsi sosial puisi sisindiran. Eta kanggo kompetensi dasarna. Terus kanggo indikator pencapaian kompetensina di dia mengidentifikasi hakikat sisindiran. Eta nu kahiji panginten. Tah, nu kaduana menganalisis bentuk-bentuk sisindiran dengan baik dan tepat. Tah, eta kanggo indikator pencapaian kompetensi. Panginten di dia indikator di dia naon sih anu di kedah dihontal dina ieu pangajaran teh pangintennya nu kahijina aya 2 poin. Panginten hakikat sisindiran sareng bentuk-bentuk sisindiran. Salajengna di dia aya tujuan pangajarana. Nyata setelah menyimak tayangan PowerPoint tentang sisindiran dengan model pembelajaran PBL, tadi dia orang bakal menggunakan model pengajaran PBL-nya. Tadi dia peserta didik secara kolaborasi mampu memahami hakikat dan menganalisis bentuk-bentuk sisindiran dengan tepat, penuh tanggung jawab, disiplin, berpikir kritis, kreatif, serta mampu bekerja sama dan mengkomunikasikannya dengan santun. Salajengna panginten KKM-nya, KKM anu kedah dihontal dina ieu materi nyaeta 70. Duh ka dieu aya nu bade taroskeun teu? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya. Tapi ditinggal-tinggal teh asa kirang semangat kieu atuh. Sok semangat keneh teu? Semangat, Pak. Semangat. Tapi capek. Semangat, Pak. Ayo Pak nyanyi. Nyanyi rola, Pak. Tah, alhamdulillah tuh Alhamdulillah. pami semangat mah. Tah, ayeuna mah urang hiburan heula nya. Urang hiburan heula. Mung satacan hiburan Bapak hoyong ngecek heula ye kasumangatan sareng konsentrasina. Di dieu hoyong ngecek heula. Nalika kieu nya, nalika Bapak nyebutkeun angka hiji nya, hidep kedah nyebutkeun hahaha nya, bari ngagerakeun leungeunna sapertos kieu nya. Nya, gitu. Nah, terus nalika Bapak nyebutkeun angka 2, hidep kedah nyebutkeun hihihihi nya. Bari ngagerakeun leungeunna sapertos kieu nya. Sapertos kitu. Nah, pami Bapak nyebutkeun angka 3, nah, hidep kedah nyebutkeun nya. Bari ngagerakeun leungeunna sapertos kieu nya. Kartos? Kartos sadayana? Pak Kartos mah. Sok urang ngawitannya. Hiji. Hahaha. 2. Hihihihi. 3. 3. 2. Hihihihi. Lihat tuh nu bahar. Seueur kenehnya nu tacan konsentrasinya. Hiji. Tilu. Nah, gitu nya. Berarti sok ayeuna mah konsentrasinya seueur keneh nu tacan konsentrasi. Salajengna di dieu Bapak nampilkeun ayat teks lagu sisindiran. Manawi tos katinggal? Atos, Pak. Saya, Pak. Iya. Tah di dieu aya teks lagu sisindiran. Aya nu terang teu kumaha kawihna lagu sisindiran ieu? Teu Pak. Pamin teu. Teu, Naonna Pak. Agung tiasa Pak. Pamin teu urang diajarnya, diajar bari hidep
neuleman karena eusi tek lagunanya. Nah, di dia Bapak baris ngahaleungkeun sajajar nu diteraskeun ku hidap sajajarnya kitu saterusna dugi ka rengse. Ngertos? Siap, Pak. Betul. Mohon, Pak. Gitu Nah, pengertos terus, mah. Pak, nyanyi. Urang Bro. tanya. Ngareka ungkara basa. Oh, hidap. Sidang di Oh, mana ya teh? Oh, jadi Fungsi dan Bapak sajajar, hidup sajajarnya. Ngareka ungkara basa. Nyungsi dan dingalagena. Ngalagena. Malar natar, malar jembar. Keilang jati dirina. Ya ke kamarana ya, sok. Iya, Bapak tuh apa Fungsi, nada? Ya kan sahur Bapak ge Bapak. Banten apa? Ya kan Desi, sahur Desi Bapak saya ge Pak tuh. Bapak sajajar teras dituluykeun ku hideep kan diajar namina ge nya. Oh, Oh, mesek cangkang nyungsi eusi. Oh, hidapeun. Sanes anak nyindir. Aduh, Maksudna Pak, bisi balubar ya, Pak. itu maksudna Bapak sajajar anu ieu diteraskeun ku hideep. Maksudna sanes kanu anyarna diturutan gitu. Oke, Oh, turutan. Nuhun Nih, gitu. kumaha Pan sih? akan sahurna teh acan apa? Fokus, Pak, ieu teh. Nah, hati Sok, Pak, ayo deui. mesek cangkang nyungsi eusi. Mesek Cangkang yang si eusi. Sanes Katong seuri, ngukur nyindiran. Sanes kan nyindiran. Malar sing janten pangeling. Malar sing janten pangeling. Malar sing jadi panggeing. Malar sing jadi ing. Paparikan. Barakitan. Wawangsalan. Wawangsalan. Gumulungna sisindiran. Gumulungna sisindiran. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Diropea. Diropea. Sing motekar. Sing motekar. Sangkan pada mika cinta. Sangkan pada mika cinta. Gitu tuh. Bapak Anggi tuh nyanyi, Pak. Wow. Anggi nyanyi, Anggi. Sing nyanyi sorangan, Pak. Ki bapak mau tekiat ke Selatan April. Sing parek basahana. Sing parek basahana. Sae rumpakana. Sae rumpakana. Sisindiran. Sisindiran. Piwano balarea. Piwano balarea. Alhamdulillahnya. Pak, April mah, Pak. Kumaha Pak, April? April mah salah nada wae, Pak. Nya wios kan namina ge urang diajarnya. Nah, tia kapayuna kan tiasa dilereskeun. Ih, nu penting mah soraan atuh. Tos. Nah, ayeuna nya sarengsena urang ngawihkeun lagu sisindiran ieu di dieu sok ku hidapnya regepkeun tina teks lagu sisindiran ieu tos kitu teangan ku hidapnya kira-kira aya informasi naon we sih ngeunaan sisindiran dina teks lagu ieu teh gitunya. Tah tuluy catetkeun dina buku sok mangga.
kira-kira aya informasi naon we? Mangga. Hayang Tong lami ajangan. nya, tong lamitingnya 5 menit. Mohon menit Pak. Sok, ayeuna mah pilariannya aya informasi naon we sih ngeunaan sisiniran anu kapanggih tina ieu teks teh gitu. Aya cangkang, aya eusi nya, Pak. Eta nya aya cangkang, aya eusi, terus Mina-mina Pak, paparikan, aya paparikan nya, rakitan, aya wangsalan ya Pak. rarakitan, aya wawangsalan nya. Tah leres eta panginten anu informasi tiasa kapendak tina lagu sisiniran ieu. Mung salajengna panginten kanggo langkung jelas deui urang teh dina ngabahas sisiniran ieu Bapak baris ngabagi hidup kana 3 kelompoknya. 3 kelompok. Teu nyanyi deui kan, Pak? Teu aya teh nyanyi deui. Nah, di dia bagi kana 3 kelompok nya, aya kelompok hiji ku Agung, Debi sareng Desi, kelompok 2 Anggi, Eriske, Eka, kelompok 3 April, Anggini, Damalia. Jenennya dibagi kana 3 kelompok. Tina kelompok ieu Bapak baris ngabagikeun LKPD-nya. LKPD kanggo dijawab setiap kelompokna. Tah pamingke terus dibagikeun prak buka ku hidupnya pelajari eta naon wae nu aya dina LKPD nya. Tah sok badantenkeun tina tiap kelompokna. Tah sapamina atos engke tiap kelompokna kedah ngapresentasikeun hasil gawena ka hareupeun kelasnya. Tah ka hareupeun kelas. Tah didinya engke kelompok anu teu tampil tiasa kanggo mairan nya, kanggo mairan karena anu presentasina. Duh ka dieu anu beureut taroskeun? Tos Pak. Ada ya tos nya pamit atos mah sok ayeuna mah lebat karena kelompokna masing-masing nya. Terus Debi kerjakeun Ayo, LKPD-na. ayo. Biasa orang di juru. Mana Dama. Aya Damalia mana? Di dia. Damalia teu aya Eriske di mana? Di mana? Tadi ka Jamban cenah. Oh, tak aya ta. Dama hayu Dama. Ayo Damalia jeung Abi jeung gini. Ayo April di pojok. Tugas nomor hiji. Ayo nomor hijinya. Naon tugasna? Sok gandeng atau Desi. Tah, iya kanggo pancen tugasna nya tos katinggal. Tos Bapak. Tos, Pak. Bapak. Nah, di dieu tugasna aya 3 sisiniran nya, 3 wangun sisiniran. Mantan anu ka nomor hiji kanggo kelompok hiji nya, anu nomor 2 kanggo kelompok 2. Terus anu ka 3 kanggo kelompok 3. Nah, di dieu nomor hiji pancena aya 2 nya, nu ka hiji pek bedakeun ku hidup mana nu kaasup wangun paparikan, rarakitan jeung wawangsalan. Tinu 3 contoh sisiniran eta nya. Nu kaduana sebutkeun ciri-ciri nu nyangkaruk dina sisiniran di luhur. Enten kanggo kelompok hiji sisiniran nomor hiji nya, kanggo kelompok 2 sisiniran nomor 2, terus kanggo kelompok 3 sisiniran nomor 3. Nah, duka dea ngatos pancena Tos, Nah, Pak. nah, sok mangga dipasihan waktu 10 menitnya kanggo ngerjakeunana sok biasa badanten nya kanggo ngisina. Yuk ingat nomor Yuk. Bapak hoyong kanu nomor 3 naon tadi teh? Nomor 3 ieu. Tah sisiniranna ieu nya. Kalah terong jeung Nomor kalapa di bawah. Ih, eta mah urang. Eka. Salahnya. Eka ieu Mohon apunten atuh lepat. urang mah nu Ada kemana? panah Nomor 2. jalaran. Oh, Nomor nu 3. oh nu teu beunang Urang mah nomor 2 nya. nya. Rizka Anggi urang mah nu kaduanya.
Ada lepatnya. Tugasna Kan nomor 3 no biru baca kan. heula. Ya, eta nomor 3. Koneng berarti nya. Oh, Kenaon paparikan para rakitan. Debbie nah, entah sok. Emang naon di geus urang ngarankeun. paparikan. orang di sawah aya Kan urang di ya. rumah paparikan. Parikannya. Agunga. Di Nah, sawah eta aya beda urang. beda geuning. Debbie kumaha? Ya. Beda-beda Tos. kecapna. Eta Nomor sami hiji eta. mah. Nah, ieu mah nomor 2 mah mung 2 Eta sami ieu. nya. Tah, Iya, sok. nomor dua mah Ya, geus Ieu mah nu- jigana wawang nu bieu lah, salahnya. sok catet naon badatenkeun nya. Jeung Eta kadua. naon Bi? Ah, kelompok Eta tilu jelasnya atau. ewangsa di bere nyawa kelompok ieu mah tilu ku bapana atau. ge. Tarik acan ya. Heeh, ya. Nuhun siga nama da. Nah, Sami kelompok eta tilu nama. Nya nu di atos. payuna. Nuhun. Tosnya Sing tos. getol nu Kelompok urang tos ya. Atas ayo ayo. Tasnya Terus deh. berarti urang ge tos. Pak kelompok 2 atau. Atos. Kelompok Tah. hiji ge Tos, entos. sok. Kita agunta teu ngerjakeun, Oh. Pak. Nah, pametos sadaya namanya sok mangga ayeuna kanggo kelompok hiji pikeun ngapresentasikeun hasil gawena nya sok. Mangga kelompok hiji tadi teh bagian saha? Kelompok hiji teh? Agung Adi, Pak. Agung, Agung sok. bade mangga. di sana. Nya, mangga Kelompok sok. hiji teh nyata si sindiran anu kahijinya Pak. Tah, mun nu kahiji nomor Sing hijinya. betul minuman jamu nu gunana udah naon nguatkeun urang. Sing betul dengan ilmu nu guna dunia akhirat. Tah, Itu kalebetna para kita apa sanes? tah kalebetna naon eta? Para kitanya Pak. Salah Ih, kita paparikan. sanesna. Sok, kalebetna naon? Paparikan Agung. Oh, Nah, paparikan. jadi Tadi rakitan. Ih, paparikan Pak. Paparikan. Paparikan apa ya nu? Kan papak eta payuna papak. Papak teh naon, Pak? Papak Papak. Rakitan. Para kita mah sate. Dan ih. Kita Oh. kita eta paparikan keun. Sok, mangga Iya. kelompok. Rakit. Sok, kelompok sanes. Rakitan apa dibalikan deui. Eta dipindo Pak, dipindo payun. Pindo tanpa Oh, yuna lepanya. mangga tiasa dibadantenkeun. Eta kalebet rarakitan paparikan. Para kita ti uruk Pak, numutkeun abdi mah. Tanya rakitan ketang, Pak. Soalnya Nah, disebatkan deui Pak dina cangkang sareng eusina ayeuna nah, jantan leresnya aya non disebatna ieu teh rara kita. para kita tuh Jadi, leres Debbie. Rara kita Oh, teh. bener rakitan. Si masalah. Ih, mantap diajar. Jadi rara kita teh. Itu salah wae. Mending abi atuh nyanyi alus. Nya tos tong ributnya. Bapak Jadi- nyanyi deui mah, Pak. Oh, nah jadi nu disebut rara kita teh awal kecapna tina rakitnya atanapi sarakit. Ya, jadi di dieu aya bentena nya antawis rarakitan sareng paparikan nya. paparikan. Upami Oh. rarakitan mah awal jeung panungtung vokalna nya kedah murwa Kanti ya contohna di dia sing getol nginum jajamu jamu nu guna nguatkeun urat surat sing getol neangan ilmu nu guna dunya akhirat. Nah, Akhirat. jadi awal jeung panungtung vokal dina padalisan kahiji kedah sami sareng anu Besi. padalisan ka kao tilu dulu atanapi cangkang dina nomor hiji cangkang kahiji kedah sami sareng eusi dina Eusi. nomor hiji. Nah, nu kaduana nu guna nguatkeun urat nya nu guna dunya akhirat. Janten di dieu cangkang nu kadua kedah sami awal jeung panungtung vokalna sareng anu ka opat. pas Nah, sok mangga dilajengkeun deui kanggo presentasina. ciri-cirina tuh ku Debbie Nah, sok ciri-cirina. Mangga Debbie, Desi we atuh, Pak. Desi. sok Padalisan tulangkung kahiji. bade Debbie bade Desi. Ciri-cirina teh eta, Pak. Janten aya opat kadalisan kan pame di tengah-tengah tina ieu mah. Nah, leres aya opat padalisan. Anu Leres. padalisan kahiji sareng kadua eta teh cangkang. Anu Ah, padalisan leres. katilu sareng kaopat eta eusina. Leres. Mohon, mohon. Terase sora panungtungna oge
eta teh disebutna naon Pak Murwakanti pami Tah, ilmu rat-rat eta teh. eta teh disebutna Murwakanti nya. Janten sora anu sami nya dina panungtung sareng awal upami dina rarakitan mah nya. Oh, mohon Pak. Ari eta teh Pak anu padalisan kahiji sareng katilu teh kedah sami mungu atau wios misalkan nu kahiji mu nu katilu bu. Biasa Nah, teh kitu Pak. upami kanggo rarakitan mah kedah sami. Nah, benten deui engke sareng paparikan nya. Mohon Sareng siapa paparikan. nuhun Pak. Nuhun. Sok, menawi kelompok nu sanes aya nu bade mairan teu? Daya, nya pamit aya mah. Tos Pak leres. Nuhun, pamit aya mah leres nya. Tadi saur Neng Desi parantos ngapresentasikeun kanggo kelompok hiji. Sok mangga emprakeun lah kanggo kelompok hiji nu parantos ngapresentasikeun kalawan Daria nya. Salajengna kelompok 2, mangga kelompok 2. Liu bade saha? Oh, bade saha? Rizke. Ieu we atuh Anggi. Sok, Engku Anggi sok salah sih Anggi mah. sok Anggi atuh Anggi. Nu kadua teh wawangsalan sanes Pak. Tah, leres wawangsalan. Naon we ciri-ciri nu wawangsalan teh tah di dieu? Sabab diwangun ku dua padalisan ya Paknya. Tah, leres. Aya 2 padalisannya wawangsalan mah benten sareng rarakitan. Nah, terus Padalisan kahiji cangkang, padalisan kaduana eusi. nah, leres janten sami nya aya cangkang sareng aya eusi. Nah, terus naon deui? Naon deui Kak? Sok, naon deui? Deui atuh ieu teh mana kadikeun etana. Oh eta aya wangsalna. Ah, nya Jawab janten aya ituna nu diteguhna wangsalna Pak. nya Aya nu jadi diteguhna. lamun upami wawangsalan mah hampir sapertos pami di urang mah meureun tatarucingan nya teka-teki panginten nya di dinya. Tetebakan ya Paknya. Tah aya tetebakan. Mung tetebakan ieu Teteguhan. panginten aya dina padalisan anu kahiji sareng nu kadua tadinya janten teu kaluar tina teks anu 2 eta nya. Oh. Mangga kelompok nu sanes bila anu bade mairan kana kelompok 2 Tos laras Pak. tos leres. Siga nama. Nah, alhamdulillah. Leres Pak palinter Nah, kelompok 2 mah. alhamdulillah palinternya. Sok emprak lah kanggo kelompok 2. Ya, nu parantos. Nah, salajengna kelompok 3 mangga kelompok nu terakhir. Ieu bade saha? Sok. Adi dama cenah hoyong ku dama. Mangga. Enggak. Ieu teh anu ngalaterongnya Pak. Nah, terong mohon tah eta nomor 3 nya. Dibawa ke kebon cikur nu gondrong zaman ayeuna teu wau ka tukang cukur. Nah, Ieu teh paparikan sesebretnya Pak. mohon. Terus ciri mah kami sapertos sanesna kan karena pengkerna hungkulnya Pak kalapa jeung ayeuna. Leres. Jadi tadi nya disebutkeun bentena paparikan sareng rarakitan teh paparikan mah mung Murwakanti dina sora panungtung wungkul nya. Sok mangga teraskeun. Aya cangkang eusi aya nu hiji jeung 2 padalisan hiji jeung 2 cangkang padalisan 2 opat eusi saya 8 Punten Bapak. Mohon gitu. Sok mangga bila aya kelompok nu sanes bila aya nu bade mairan. Ieu mah nomor 3 lucunya Pak. Eusina. Nya kan namina ge di dinya sesebred nya. Mung panginten di dieu urang teu acan ngabahas kana fungsinya panginten margi kan urang balik deui tadi kan tujuan anu dihontal dina lawungan ayeuna mah mung 2 nya hakikat sareng bentuk-bentuk tah engke eta mah kanggo lawungan Minggu Payun panginten nya urang ngabahas ngeunaan fungsi-fungsina. Pamiatos mah nya alhamdulillah sadayana kelompok parantos ngapresentasikeun hasil gawena masing-masing nya.
mangga emprakelah kanggo sadaya kelompok anu tos daria nya ngapresentasikan hasil gawena. Nah, duwi ka dieu aya nu dibade teroskeun teu perkawis tina kagiatan anu tos kurang dilakonan. Saya, Pak. Atas, Saya Pak. nah, pamit aya mah berarti ngartos sadayana nya. Nah, sok ayeuna mah Bapak hoyong terang pami ngartos sok cindekeun sih naon tina pangalaman anu tos kahontal dina ieu pangajaran teh. Sok Wanda cindekeun sindiran aya simpulkeun. tilu, Pak. Tah leres wawanda sisindiran teh aya Rarakitan, tilu, aya rarakitan, paparikan, sareng paparikan, wawangsalan, Pak. sareng wawangsalan. Leres. Terus Sindiran teh aya 4 Aya. tulisan, Ayo. Pak. tah sisindiran aya 4 diwangun ku 4 padalisan. Terus naon deui? Tapi 2, Pak, wawangsalan mah. Tah wawangsalan mah aya 2-nya. Tah tangke eta mah antawis rarakitan paparikan sareng wawangsalan mah urang bahas dina minggon payunnya dina masalah strukturnya. Kunaon benten antara rarakitan jeung paparikan teh benten sareng wawangsalannya eta urang bahas minggu payun. Tah terus naon deui sok mangga. Iya Pak, aya cangkang sareng eusi sanes Pak. Leres aya cangkang sareng eusi. Sok mangga nu sanesna. Aya Eta deui. Pak di bahasa Indonesia mah pantun ya, Pak. Tah leres pami di bahasa Indonesia mah disebutna pantunnya sisindiran teh. Sisindiran teh disebut pantun. Disebutna pantun nya. Sok. Aya deui mangga. Kedada panjangnya, Pak. Tah nya eta jadi tiap padalisan teh kedah aya 8 engangnya tiap padalisanana. Tah mohon dina padalisan teh aya 8 engang. Sok aya deui teu? Nu teh nyimpulkeun? Purwakanti, Pak. Tah eta nya. Jadi kedah Murwakanti dina sora panungtungnya upami dina Panungtung. paparikan, upami dina rarakitana panginten awal sareng akhirnya dina rarakitan mah Murwakantina. Nya. Alhamdulillah nya geningan Nuhun. palinter nya tos tiasa nyimpulkeun nya. Tah di dieu salajengna sate acan urang nincak kana kagiatan panutup, Bapak bade naros ka hidep nya kumaha pangalaman hidup saparantosna diajarnya ngeunaan kegiatan pengajaran utos karandapan nya. Utos karandapan ieu. Kinten-kintenna hidup resep tuh diajar sisindiran. Resep, Pak. Resep, Pak. Oh, resep. Nah, babari tuh diajar sisindiran. Ai macam mah Biasa, babari, Pak. Babari. Oh, ngadamel meureun. Tah ngadamel meureun. Sastra Wiosnya gampil, Pak. namina ge diajar. Tah minggu payun urang diajar nulis sisindiran nya. Salajengna panginten di dieu urang nincak karena kegiatan panutupnya mung panginten di dia Bapak satu acan nutup pengajaran bade masihan heula evaluasinya evaluasi ieu panginten kanggo ngukur karena hasil kegiatan diajar urang teh nah tos ngahontal KKM atanapi teu acan nya. Nah di dia Bapak masihan waktu 5 menit kanggo ngajawab soal evaluasi nya. Sok mangga. Mohon, Pak. Ditulis. Pak. Nah, ditulisnya. Sok, paronok dah jawabannya ge. Tos sadayana? Atas, Pak. Tos. Nah, alhamdulillahnya pamiatos mah kayak ku Bapak urang punten nya. Di dia urang parantos diajar ngeunaan sisindiran nya. Ya panginten tadi uwih deui kana indikator pencapaian kompetensina urang teh mung ngahontal kana 2
poinnya nu kahiji panginten hakikat, nu kadua bentuk-bentuk. Panginten kanggo materi minggu payun mah urang bakal ngabahas masih kena ngabahas sisindirannya mung panginten benten submateri minggu payun mah urang ngabahas karena struktur sareng fungsinya fungsi sisindiran di dia. Alhamdulillah panginten eta nu tos tiasa kapihatur manawi bilih aya nu bade ditaroskeun bilih ka dieu. Cika Pak ngarti. Ya, pamit aya mah alhamdulillahnya urang tutup wae ieu lawungan pangajarannya mangga ku KM pikeun maca doa tur ngahaturkeun salam kanggo nutup ieu pangajaran. Mangga KM na. KM Mohon nih ka mana Bapak. ieu KM? Saya agak satu acan pangajaran di tanah ayeuna ditutup, langkung sae, urang ngadoa sasarengan, ngadoa di kawitan. Doa rengse. Atas Alhamdulillah. Bapak. Atosnya mun panginten sakitu nu kapihatur wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di minggu payun ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Nuhun Bapak. Pak. Alhamdulillah rengse nu katilu Pak Ustad Dian ya, Ustad Dian rentos ngawi kegiatan pengajaran nu digukeun ku Adian tos sae nya lengkah-lengkahna tos kacumponan